Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dinten ayeuna urang neraskeun pangajaran hiji anu temana endahna hirup sauyunan. Dina pangajaran ayeuna urang diajar ngaregepkeun sajak atau siap sadayana siapkeun buku catatan sareng alat tulisna nya. Ngaregepkeun sajak. Tah di handap ieu aya contoh sajak di kebon binatang. Ibu bade nyobian maca sajak di kebon binatang. Ku hidep regepkeun nya. Di kebon binatang. Kungsi abdi ka kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ningal anu ieu beda rupa. Ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunia tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging Beri Putra Mandala. Tah dina sajak ieu teh nyaritakeun kaayaan di kebon binatang. Di kebon binatang teh loba pisan sasatoan anu beda rupa, anu lain rupa oge. Tah sasatoan eta teh diciptakeun ku Gusti Allah. Sasatoan eta oge seueur mangpaatna pikeun manusia. Tah ku urang kedah disyukuran nya kumaparin doa jeung kaimanan. Tah ayeuna hidep ngajawab pananya tina sajak nu tadi. Pek jawab pertanyaan ieu dina buku catatan bahasa Sundanya seratna. Anu nomor hiji, naon judul sajak anu diregepkeun tadi? Sok ditingali deui naon judulna sajak nu tadi teh. Nu kadua, nyaritakeun di mana eta anu nulis sajak teh? Tah nu nulis sajakna nyaritakeun tempat naon. Nu katilu, naon anu rupa-rupa teh? Tadi dina sajak disebatkeun aya nu rupa-rupa. Naon tah anu rupa-rupa teh? Nu kaopat, kusaha sasatoan diciptakeun teh? Saha anu nyiptakeun sasatoannya? Aya nu terang teu? Nu kalima, kumaha cara nyukuran anu geus dipasihkeun ku Gusti Allah teh? Kumaha carana urang nyukuran anu geus dipasihan ku Gusti Allah? Sok sebatkeun dina buku catatanana nya. Nu kagenep, kenging saha eta sajak teh? Tah kenging sahanya aya dina sajak di luhur tadinya nu panghandapna. Sok ditingali deui pamihilap mah. Tah materi basa Sunda dicukupkeun dugi dieu heula nya. Oke dilanjutkeun di pertemuan minggu depan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.